dai nupang terkenal nah kacelu ka awun-awun ka kocap ka jana pria ka jamparing ka angin-angin saha nu teu wawuh ka pajujun warap komo randa mah wah ka pajujun randa nu umur 70 terkenal jeung kuring wawuh tahun 2004 amprok di Sate Maranggi inget we kuring keur dahar mana nyamperkeun oh iya wakil bupati teh gitu cek aing teh eta teh Ustad Jujun nu terkenal teh ya oh diajakan ngaji bareng wakil bupati loba dianyuk ku aing harita keprok dianyuk lain ukur dianyuk mere nginjem duit moal poho kanu kahadean jelema mah jadi sim kuring jeung pajujun teh babaturan pajujun kiai pajujun santri aing preman terminal itu cicing sataraja raja lamun palebah dahar pajujun panggedena sop Sate Maranggi dibere sop di Purwakarta harita ngaran sop nate jeritan hati ngonah pareang unggal poe dahar eta cing teh dahar eta wae ieu teh bae cing teh kumaha lamun jadi penyakit jantung bae Allah nu ngatur gaya ai urang dahar saeutik di juruk gitu pajujun teh jadi daharna teh sagala dahar sagala dihuapkeun rasa maneh padahal gula nana jadi lamun cek ilmu kabudayaan aya anu ruhna kuat awakna teu sehat sanajan rohna kuat la ilaha tapi ai dahar sagala dihuapkeun mah anger awak teu sehat pajujun rohna kuat-kuat ngan awak teu sehat eta teh sabenerna mah ngalawan karena hukumna Allah naon ngalawanna nu gulana luhur daharna kurangan dagingna leungitkeun lobaan dangdaunan jeung sayur-sayuran itu bener teh